panas amat ya mentang layangan. Hidang ya ayo kok dasar kos negro. Ayo eta jelema gede kos kantung amat eta jelema eta. Kantung apa sih? Tuyulan bayu ucil. Kentang meureun mah. Diri ban. Sabar we enggak. Kada dipangacungkeun. Dah, Aisyah nyana layangan apa nya tusukan cilung, jelema lain. Kos kantung biasa mah nya. Sita layangan bawa kok, gede amat. Ayo membuka layangan bagus tuh. Weh, setnya. Bagusnya beut layangan itu kos bagi sawah. Kok sia? Boga mumun Jepri. Ih, ribet. Ku misi orang berem. Atuh lah aja mah tuh game menang nyablon. Nyablon cenah. Uhartian layangan. Cuma Urtian. Jalan saya layangan aingnya. Juga. Oh, jalan nanti tuh layangan ke lain baru gue tahu. Tuh terbang. Layang. Daripada sia-nyian gitu mah enggak kebal lah. Mana kena acukan lain tuh nah mos jadi. Sia kos mau dari gua hantu. Ngengik. Artian sia. Artian. Nah, tuh artian. Nyanyiin meureun. Kesel nyeun mah tuh nah mos jadi. Ajukan bae ke yuk. Jadi sih nyanyiin. Atuh ngomong mah tuh nah mos jadi. Nu sia dicajan jadi aja. Karak diraut tuh pakai liang kook. Sekarang duduk di dia. Nah yang di jarak naon maksud aing. Atuh geus duduk ana mabur kan itu. Ih, aisyah gitu mangahina ka aing. Kayak kada pangajukan nya ulah pohnya. Heeh, geus tanggon di ulah poh sia tah. Lamun puasa kau dituar we boga kena kepeng deui ku aing. Heeh, Aja patas di ngobrol naon. Si ari itu mabur harus anjing. Oh, berarti aing kitu penghinaan sia ka aing. Penghina apa penghibur? Ya iku mah tuh jauh pangacungkeun ieu. Ilok wae di pandam aya. Ngajedog saya di dinya nya, ulah ka mana ngajedog. Kada geus omongan aing. Ngajedog. Ke sila mun kira-kira panas ya. Lamun kira-kira aus ngomong bae ka aing ya. Ngomong. Heeh nya lamun ngomong taruk. Engkek wae sia lamun aus mah dibelikeun teh jus. Tenang. Ngajedog linya ngajedog. Ulah ka mana? Cicing. Ngajedog. Layang. Ngajedog si lawe ngajedog. Terbang. Aisyah hayang kumaha. Iya, ku kabina-bina teuing sia hirupna. Hayang kumaha sia dedemit. Aisyah eta. Ai mah tetek bengek ieu mentang burung dari gua hantu. Sia lamun kira-kira aus ngomong doang ka artis. Capek urusan sia aing deg kira boyo tadi tetek bengek urusan sia. Masya Allah saya anak kumaha wah dicedon we dicedon hayang hayang coba cium lah ya pipi orang cium ih mantap awet teh di sebelah dinya sebelah lagi ininya taranya cium lah sebelah lagi ininya gadonya sebelah lagi mulutnya bau terum. Ayo cicingnya ayo orang istirahat orang nyeduh kopi nyeduh es nyeduh milky nyeduh teh jus nyeduh liang kook nyeduh misagrib kayak cocon.
Hai kentong sekarang dia kentong. Alusia ke jadi jar kentong. Iya ini dari kakak mah. Hai jadi onam syukur baik. Gerak pentah enak kene nya. Soalnya angin kita dimulai yuk. Mentang iya, mentang layangan aing yuk. Soalnya tuh, tuh, satu suara baik asang tuh, bus ya demi. Asang lengkap suara baik ya karunya aing. Oh disayang-sayang ya. Tuh angin. Disayang-sayang, dimanja-manja, karunya aja saja perawang angin. Tuh angin mentangna. Karunya angin. Ditimang-timang, anakku sayang. Ntar bobo ya. Ntar bobo ya. Bobo ya. Ya udah bobo aja ya. Ya udah tidur ya bobo ya. Ntar empok sama Usman. Gandeng sih gandeng. Pada tengah kieu. Aduh angin. Kok ame-ame belalang kupu-kupu, orok gerak gede dikasih sun sama ibu. Oh monen, oh iya kayak gini. Kayak gini mama, udah buka baju lah kayak deng. Nen mah kayak deng. Woi, udah cari tuh coba repe ge. woi. Naon? Gandeng. Iya, orok artis kira-kira tuh mau nen. Orok lain sama. Ih, nyonya labas be. Suwe dan sedih. Yo kertas wajib. Woi, sore ngadu. Kayak kadang sore ngadu sabar nama sore kayak kadang yang nyao. Iya orok aing cina tanah kentung iya nya. Nek disarekeun heula ieu Geus kira. Susuan. Enggeus ku aing tadi ku aing geus disusuan geus beak sebar geus gepeng-gepeng susu aing. Geus kayak kadang aing mulai benang heula. Ya. Ayeuna kieu bae sia kentungnya, ieu pangaesan ieu aing heula ieu orok aing aeskeun heula nyakeun aeskeun api braun ieu maksud aing mah ieu. Heuh. Ieu kira-kira ieu lamun lamun ceurik bebeja bae ka aing ieu nya orok aing nya. Kira ditulah. Aing kira-kira anu ke kadang ieu ayeuna kira ditulah. Harus aing. Ndek mentang layangan sampai burit sia nya. Kira ditu. Ayo. Gari ayo bawa. Sore ngadu. Helangan mah goreng bae. Berat bisa grip sih ge. Eta geus dan botak. Batuk meureun. Anu aing kudu kasalon heula ya dong. Nah, jadi bisa tuh. Ini gondrong. Cukur. Oh. Ya malah yang lemet gitu kahakan ku aing. Kayak mah banget nata mirip si Jarjit. Anu pamalos. Nu kitu ta. Lah, Si aing benangna kumaha nya? Ku benangan. makanya bae sama maka areuy. Atau berarti ku benang. Terus teuing lah, ngambay kan di akan be. Asal mah heuras ieu. Ya, mau jajal heula. Sedeng teh. Modar sia. Rajin. Lain biasa aing mending ngalai batur. Nih kerak lain aing geuleuh. Ka tukang urut sia. Malah benang kapake sore mah. Benang ieu mah. Teuing, lain kena kieu bae naikna. Celeng meureun. Wes teh lah. Tuh, segede angin ya. Oh, angin apa sih deh? Yang panas aja ya. Geus mau mentak naik meureun. Nanti Burat. Tuh, burat biasa. gampang meureun. Sama angin topan bae kerak naik ya. Itu aing benang kumaha ieu nya. Gantian we tuh. Gantian. Kan aing lamun geus sampe luhur pegatkeun. Karak patuh ku sia ieu. Enak kon pegat. Heeh. Ayo bagian saya di tun neangan benang mah. Ayo gampang benang mah le. Kata kona tadi itu. Kalau mun yang cang bae cokot geus sia tambangna ka mentang. Juru boga ngili kan.
Wow. Ya cuma bener gampang nih sama. Kayak keselan mana sorangan. Casper. Mana ya? Mas ya. Ayo, kebalik. Iya. Nah, Kereta. udah mana ya tuh? Atau menyatu kan agak ada sih ya. Nah, ya, terus. Terus. Nah, Iya. ayo ngitung ya. Oh. Udah. Ulah bang itu nah. Hiji, 2, 3, 4. Ini. Siap bolon-bolon. Awas. Iya di bolong. Yang ngacungkan layangan apa ngacungkan majong? Udah tadi. Ini bener tuh. Yang jauh. Berapa meter? Nah, itu kalegok. Busuk kali. Bener ya? Kira. Hiji, 2, 3. Mantep ya si layangan. Kalau gitu kan. Woi, atuh nyaing raja. Aduh, layangan jarjit katijak. Sudah kalurkeun dah sih ya. Jelekeun sana aing mah keudeuh ge nyundul planet ya. Geus lurus ya. Itu Aing nang benang lah. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasenya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Dede. Sahabat kumat kamit mulut kebadukun baca mantra. Dan segelas air putih lalu pasen disembur. Wah, Sahabat setan luas. jangan suka mengganggu. Pergilah kau didih keker. Jangan suka. Badukun, tolonglah lihat jodohku agar si Usman semakin sayang padamu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Capek lah mentang layangan lah. Mentang layangan aing. Guys, aya angin gede tuh siu tuh. Mentang lah ya sayang-sayang. Hei, ditarik, dibet, benang dicium. Ai, iya kira-kira serama jadinya nu mentang layangan. Angin apa budak lah. Woi, asa wow itu jelema. Diaduan kowe ka beungeutna. Woi, sama mau aja ori ke dia. Lek, mana sih ya? Menang angin. Temenang ku satu. Ya namanya kan apa sih ya? Aisyah mentang layangan tuh beja-beja kai. Nah, tuh beja kasih ya. Ih. Sekabina-bina sih ngadu aing. Ayo geretakeun baekeun sih ya. Keuneng sia tangguan nu aing nya. Layangan jeung jelema sarua serem. Heeh, ya nyaho nya tangguan sia. Teudeung tangguan. Aja dong dinya tangguan. Kudu menang sia nya, kudu menangnya. Aing. Lamun teu meunang sok aing awas sak aing. Pokona lamun teu meunang aing mah disedot buirna nya. Iya ku kabina-bina teh sia. Eling sia kudu meunang kunaon kudu meunang. Ulah lewe. Layang. Ayo, siang ngadu jeung aing. Ayo. Mana layangan sih ya? di badeng euy di bak kosong euy ngurusana sia. Mana layangan sih ya? Itu. Layangan agak sedeng kos nu bogana. Sia ngahina amat ka. Ayo coba buktikan, aduh buktikan merah. Luhurkeun. Ayo. Luhurkeun tuh naik mah sampai buruan cipolos ya. Nun. Eyang. Kadang naik handapkeun heula nu curang geus mah handap nu ngaluhur.
Mana mau ngebedegena bedang sih ngahina amat kai. Hayo sih adu beri adu otot boleh. Adu oton. Kayo. Oke, aing belah di itu. Leleng ayan. Ayan. Asman. Ya Allah. Sero. Woi. Woi, Usman. Coba iya ngadu ya, ayo mukma. Woi. Ayo. Satu itu kerja yang masih. Kedua tuh udah gedeng. Tah ada kenon tah. Ah, si Sedeng kos sila mana sih? Ayo, siap. Enggak siap. Siapkan siap. Siap lah. Ayo, tadi sudah gede omong. Tadi sudah gede omong kak. Ayo. Ayo nggak ada ya. Ayo, kira hantu, perubahan hantu, ayo. Oh, sekolah itu. Oh. Ayo, patah. Bok, siapa? Bok, siapa? Bok. Oi, lain aing teh asa kana baju tah, euy. Hei, konyol sih, euy. Wah, pegat nu aing wah. Anakku. Woi, coba. Rame. Yung benang kuaing mah. Teman lain ada buahnya gua aing. Yalah tuh benang kuaing tuh. Apa sih ya benang layangan. Asih ada ribut jeung aing. Jangan lihat anak dulu tak pada kau layangan. Aing sabar nama. Gaul layangan. Ayo. Aduh benangna pun benang kuaing ya, benangna ya. Siapa layangan doang. Belahan sahan ya wakna. Aturan aing lah. Pas nanti ya lain bron. Sedek dulu jeung aing. Ayo. Tuh dah. Ndok. Yang ke mana sih ya? Rumah sakit, kuburan. Bebas ke mana ge? Ayo. Ndok. Yang ke mana sih ya? Siang, ke mana? Kugus sih ya. Pensereman sih ya. Tengok. Ayo, siapa udah? Udah, kasih bawa kuaing. Ya. Kubar, wadi mah. Tuh anu kenapa cowok? Enggak. Lembok, sia kan. Maya, ceplok duitnya. Hai. Siapa ya atuh lah bahagia. Kenal bolong ya lo. Ayo aing. Betul, aing. Orang aing. Sayang. Tah, gering layangan sia bawa ke rumah sakit itu. Aing. Jadi pandai enggak ya? Stres ya. Long, nanti kalau lurur long, non yuk, lo gue yang baik long. Aduh, Layangan macam mana? Cuma biang gitu. tuh. Mana? Tah, Pan dihandap. aing mah sepit be tadi ge. Gimana? Gimana we? Bubongkong kuda-kuda gaing. Layangan Itu. rajit. Ya teman lawan ngadu jeung urang tadi. Ya, Emang ada sia? tadi atas mana? Dah dua kali ya, orang aing udah terjenjet. Bubuk sehari ya, kau ini tuar, kau ini banget sia. Kabina saya hirup na anak aing hook. Oh no. Mana kamu rasa kia?
Sia. Eta kanibal. Kunaha saya ieu ai kudu direjet ieu. Eta mah ngahaja. Eta Tadi siapa ngajakan ngaduk aing? Atuh aing ti dieu leuh ti kimia orok aing dieu leuh ti. Dihakan sok ku aing. Kabehan ku aing.